Assalamualaikum sampurasun sadayana. Tepangkeun simkuring sareng merencangan kelompok di kelompok tilu bade ngaduikeun video ngeunaan budak kusuk bahasa Sunda wilujeng nonton. Hai, tepangkeun wastapun Aring Panani, tepangkeun wastapun Dewati Suara Nurhadi. Hai, tepangkeun wastapun Hasan Bisa. Halo, tepangkeun wastapun Rijal Setika Mudakir. Lapar ngajakan teteh dahar ah. Dahar mah teh. Lapar bade ngajak teteh tuang ah. Teh tuang yuk. Yuk. Mama, abi bade ingin asam gulanya. Mama, kami bade mias asam gulanya. Hai, Bro. Nama siapa? Kan Abi Rijal, Hai. wastapun Rijal. Hai barudak, kumaha yeuh atos ngertos teu acan video nu tadi ditayangkeun. Janten kecap dahar, kecap indit sareng kecap ngaran dianggo kangge kababaturan atau karerencangan anu atos akrab. Nah, kumaha sih kecap nu leresna? Sapertos tadi aya kecap tuang, kecap mio sareng kecap jenengan eta dianggo di sahandapeun kasaluhureun. So, kangge barudak sadayana tong hilapnya ngangge bahasa Sunda nu sae atanapi nganggo pundak kusuk bahasa Sunda nu leres.